Bang, Nah, nih. dahar. Sudah komplit. Komplit Dar. komplit kumaha ya teh. Komplit teh anu tandanya kapan kudu gini teh kudu 5 rupa. Jadi orang teh hayang asup hiji teh. Hiji kurup ieu tanu kieu teh pake samar teh ngeunah pake dengan sangu teh. Lain. Ya, naon sababna ieu make dibungkusan. Eta pan dibungkusan dalam terbusukan acak-acakan. Lain. Naon? Janganlah merenah we kieu. Heeh, nganam teh dibungkusan acak-acakan. Kitu mah merenah digunukeun kitu ge. Naon? Tuh, ditimang. Ah, kurang kene. Mandei. Naon sababna make kudu ditimang? Karena puguh aturana kawan teka atur. Lain cek mah. Naon? Janganlah hayang we yang di kilo. Maka hayang mah hayang dikinokeun mah getan. Karena puguh aturana. Lain. Iya. Hayang di kilo. Rapat kan heula ayeuna ku banget rapat itu. Naon? Eta ngarapetna Asup angin. Jampe asup angin kumaha maksudna? Moal asup angin atuh. Sok bro eta ye beuteungnya sok asup angin. Naon make asup angin? Sok dikerok tongongna. Naon? Eta mah dikerok mah hayangeun we. Nya asup angin. Angin bisa asup-asup tina naon? Ai ngarehap tina naon eta da angin di jero teh. Da eta mah lain angin alam sok. Nah eta angin kan angin kene. Lain beda. Angin mah anu ngahiliwir kieu angin eta. Hawa urang duh ngahiliwir geus. Eta mah hawa tina jero. Ieu angin tina alam beda tuh. Beda. Sok urang cicing dina weutan asup angin teh tah teu kuat tah ngap da teu asup ka jero. Asup ka jero kumaha? Teu jero kana awak urang. Urang teh cicing dina dibungkemnya. Tina naon asupna sok. Enggak teu kaharti tina naon asupna. Kapan kena awak ke asup? Asup kumaha mah jeung asup pasti asup. Asup logika. Cicing na pencut gara teh sok asup angin teh. Ada tanggal mun teh kerok nongong teh nabi ka bija kana bojor medut. Asupna teh kumaha sok we nya teh kahartina. Asupna kapan awak teh pori-pori maralongo awak teh. Lamun yo. Awas nu asup tuh dia mah nyawati jero eta mah. Ieu teh jawat bijil hawan janatan teh 60 teh. Eta mah ti jero hawana. Apa teh lagi asup. Lamun angin asup ka jero meureun katingali. Ada angin mah urupaan. Urupaan kumaha geuning teh karasa. Nah eta teh ukur karasa wongko da ya badak teh karasa asup nang kana awak urang ge. Geuning hitut aya bau geuning. Hitun mah eta njorang heula caduk ka jeron. Oh, naon sababna eta hitut maka jadi bau aing. Kapan njorang caduk di jero? Njorang caduk kumaha? Kapan jero teh si hawa caduk teh gaguluk, tapi hitut jadi hitut gitu. Naon mah sababna maka jadi bau? Bauna mah kapan ieu dan si cacai teh urang teh di jero teh kapan teh lamun teh geus soketeun dina eta na batok kitu da merji teh eta nu merji nu bauna teh. Cek saha eta teh? Kalau di kau cek abi mah lain kumaha lain cek abi mah sabab deketeunana aya cubluk kata teh jadi bau itu teh masih cubluk oge gara cicing di pangkeng cubluk keukeuh hituna bau pan di luarna aya cubluk di luaran pangkeng jauh ingonya ka maka serot cicing urang di pangkeng gitu teh pangkeng anger bau da di lain cek urang mah naon atuh geus puguh eta ku cubluk bauna cek hitu. Cubluk mana jauh tuh itu tuh cubluk. Orang di dia banyak. Ngarepun kana kaitan teh teh bagi sarangana cubluk. Lain cek anu. Kekeh. Naon atuh? Naon? Kumaha tuh sok? Naon? Geus bau cubluk. Lain bau hitut sabenerna mah lain bau hitut teh bau cubluk. Cawan tai teh jadi tina cubluk. Jadi awak urang ge asa cubluk jero teh. Naon? Cubluk lembut urang oge. Cubluk teh kumaha sok? Naon sababna eta mah disebut cubluk? Cubluk banyak kadut dan jero teh. Kabut teh itu tung caduk taun cubluk lamun di luar mah. Cek saha? Kapan orang teh ieu tuh. Nya ge ieu. Ya supan jero. Nah, kumaha? Kumaha? Yang atuh banjur teh nya. Digiling jero teh aya mesin jero teh. Oh anjir, mesin naon mesin di jero teh. Paru-paru teh. Saha mesin? Paru-paru teh geus. Mun kitu helaran. Puguh dah helaran beuteung teh. Kapan beda antara alam orang jeung alam mesin. Alam malakut. Ai di urang mesin mangga paru-paru di urang teh nyod jero teh ngagiling dahareun urang tidak dicape heula.
jero digiling deui. Nah digiringna kumaha sok pan mesinan. Kapan mesin teh di penjelasan teh kadut nyodot dan jero teh teu masuk akal menyaya mesinan deh kah. Eta mesin alam nang aloh eta mesin. Kumaha ngabengkelna sok. Bengkelna pan mesinna rusak. Ye, ieu teh hitung bensinna ieu teh ieu. Ieu teh itu bensin. Amunnya bensin eta mah geus pugu citruk. Bensinan ka jero gari ya. Ya bensin kitu. Pugu bensin mah di pom bensin. Lamun urang teh dibari ieu teh bensin kurang di urang jadi lemah ka urangna. Asup akal teh punya bensin kitu. Pugu citruk bensin. Itu kayak bensin nang aloh maksudna lain alam luar. Alam naon atau alam jero? Alam jero, alam gaib bener. Anjing. Alam gaib. Teka hati ngomong sama mah. Karti mana? Karti mana? Ya Karti mah itu presiden. Kahar mati luhur. Luhur kumaha ieu teh? Kapan kahar dan kahar teh luhur kahar mah. Luhur mah parah meureun. Nya tuh nu aya tareueuk. Lain eta mah. Naon? Eta mah langit. Langit mah luhur pisan. Luhur pisan kumaha geus gue eta langit. Lain langit eta mah reueuk. Ari reueuk teh naon sok? Reueuk awan. Awan teh naon? Hawa kene wae. Ngan pedah itu memberbukur tina abidina tina sawa seuneu. Berbukur kumaha anu aya bukuran mah caduk biasana. Itu gempalan tuh di luhur tuh. Aya bukuran mah caduk keukeuh di mana-mana. Tuh di luhur saya. Aya paribasa deui bukuran cenah geuning caduk. Ini urang kecicing di kahalangan reueuk itu kayak urang teh. Iyo, berarti bintang kana meureun bukuran itu teh. Lain. Banyak reueuk bukuran. Ye, batur mah. Ye, aloh mah nyeun es di luhur bisa bisa. Besok aya es salju teh teh. Nang aloh ada mah di luhur daeuna ngeresakeun. Lain masalah kituna. Naon atuh? Bukur. Ye bukur sok. Hujan esok aya bukuran es hujan es yang segereng-gereng nekan ada taraya hujan es ka urang mah. Tah taraya bukuran. Ya tuh di Amerika cenah ada jauh ke Amerika. Runtuh taeun cenah gedong ku eta. Jauh ke Amerika. Kalau mah kapan ka urang nurunkeun daeun ante urang mah batur mah siksa urang mah rahmat ka urang mah. Cuk saha nya pantes dibere rahmat urang. Tuh rahmat mah ulah hatep itu tuh. Tuh rahmat tuh ka urang mah ada. Ieu kaliwat kayak itu. Bisa turun rahmat eta bisa ngulat ka dieu. Nah maksudna bage kitu sok. Ke usaha ngadaeun sakot hatep. Lain maksudna itu masalah bukur cenah geus. Bukur. Bukur mana? Bukur caduk. Kan tadi bukur. Kapan kurang di Asian? Bukur caduk mah. Di Asian kumaha nya di Asian kumaha sangunya peda, lauk. Nah, sama di daun kacang. Sama ada daun bayam. Eta kayak naon maka jadi kana daun bayam nya teh ka. Kan ada diceritakeun lagi bukur. Vitamin teh jadi ngabukur dari boteng tang teh. Ente teh digiling tah. Lamun di luar mah minyakna di jero batan mah jadi sari teh jadi si mani maksudnya jadi si lain ngajan gitu. Asa teu masuk di akal teh mah. Teu masuk di akal teh carita. Jadi nagiling eta teh cara-cara teh. Rasa sari makanan teh. Jadi dat jelema deui da ku Allah dikersakeun nama. Maksudnya sari makanan kumaha ya teh judulna mungkin rasa-rasa teh nya lamun rasa pahit rasa amis satu taku kalau mah digerang di tadi jero tadi giling bener kutana dikersakeun jadi maksudnya digiling pan di jero mah panggilingan anu panggilingan mah heleran biasa paru-paru nyodot dan jero teh kadut teh kita ngagiling eta teh gilingan teh meureun kudu aya rantai kudu aya mesin didinya teh jero kudu meuli bensin lamun teh digiling teh jero urang bija dahar temer bija teh sangu deui kulantan digiling di jero teh bija sangu kalau bija teh tai sok giling anu ngagiling teh naon sok kadut jeung taeun paru-paru nyod geura teh ajaran beka taeun daging edag domba we taeun temponan da kadut tempat regian cara anuk nih tah eta teh panggilingan lamun cek di luar mah nu acara anuk deh kan beureun kudu bensinan panggilingan mah bensin mah pakan ku sangu
sangu kumaha ieu teh mah nya sangu digiling sangu cai kapan aya ge kaheleran talamun kaheleran pantes samun pare digiling eta pantes kapan jero kapan kadut anu yang gilingna kadut kadut teh naon sok ari kadut teh naon kadut teh wadah caduk wadah dahareun urang teh digunukeun dinya kapan aya dun sampai non teh hiji kalau di jero teh dari si caduk pan biasana ge di balong digunukeun oge henteu mun kana balong ti mana ai caduk ai teh di panolan teh urang mah dina balong biasana ge caduk mun saapal urang si baheula di mana balong biji caduk daun biji caduk teh bujur dina cubluk caduk mah di mana-mana dina bujur sok tanyakeun balong gerenyen balong teh jauh kalembur tadi cadukan malah ya betai lamun ai teh mah biji tai mah akenan make di apa ada blok teh daya biji tai teh balong oge bujur biji tai mah lain kumpulan caduk mah keukeuh di balong mah ai kumpul manteu na cubluk kebiasaan itu kumpulan caduk mah na cubluk kumaha teh mah ujug kana cubluk teh kumaha tuh batur datang tuh maranaon tuh sok cubluk teh kumaha sok bentukna teh bentuk cubluk nah eta geus kadut mun cubluk lamun dulu nya cubluk aya kadutan gitu ya jero kapan jero teh hitung cubluk teh kadut penggulungan segala-gala teh kadut model segala teh diaduk ku di jero teh ku cacing nya dari ari dianu sok diaduk mah semen keusik ya eta lamun teh digalokeun beneran bijana tai ten tahun rupa-rupa beureun lima golosor mah ya daun sampo ya kejo dan golosor nak beten kulan tadi aduk jaro digalokeun jadi tai anu sok diaduk mah keukeuh bah nu sok diaduk mah semen lamun di luar mah kamanya mah di jero batin urang beteung walau dikerjakeun eta mah kumaha maculna sok sama apa macul urang macul mah datang di jero mah patul kumaha sok make bisa diaduk gitu nalin ku alo ieu mah ku alo dikerjakeun ku kadut nyod tengah giling di jero anu nyodan mah biasana ge bah eta karet ya iya eta dak bedo gara di luar geger dacar karet cepret namun deuk digeger nang naon make diangeun segala naon itu ujug kapan taeun kadut di jero teh geus nang nah make jeung diangeun pan biasana ge kapan nganyatakeun genyod mode karet kan jelema mah biasanya dikubur nah make jujur diangeun aing teh harti aing mah dia kapan si daging domba tanya aya kadutan tanda beteung aya kadut naon jak jadi kana domba gitu karena diceritakeun ge jelema kapan kadut merangkeun kadut ya oge da saya nerangkeun kadut jelema mah daun nganyatakeun iwati domba nu dohir naon make jadi kana domba panen ceritakeun teh caduk kadut kita tadi gitu. Kan kapan hese nerangkeun kadut jelema mah dan dibungkusan deku daging jeung ku tahan ai kadut domba mah bisa nembrak gitu dah kapan kasiri domba mah kadut teh yo pejit yo kadut yo jantung yo taeun buri lamun dina hayam kana bayam hayam mah dohir taeun teh panggilingan teh taeun make dohir segala kitu kumaha buri beureum tempo tu da hayam gitu na esuk diceur aja teh naon teh eta panggilingan lamun di hayam kan di domba geus kana hayam di wae rumah kapan hayang nembrak da hese maksudna nembrak sok ayeuna ge nembrak mana hayamna eueuh domana eueuh kapan ku dohir teh aku batin urang yen teh mari teh mencit hayam kadut kitu talina kieu tah jadi kitu urang mah da hese nerangkeun pejit jelema mah baru kumaha da jasa anu sajaran nudal jelema tapi nu dohir we domba hayam can bisa dohir kurang ya kate maksudna sok di mana nu mencit domba ayeuna ayeuna mah dengan kumaha ge bisa katingali kitu kapan waktu urang batur eka batur kurban aing nempokeun nah jadi kana kurban urang teh kaharti kapan nganyatakeun teh domba nganyatakeun eta yang dohirna kayak dadak mah bisa nerangkeun teh dohir ujug kana eka naon di rubuh nya kumaha gitu kapan hayang dohir yang katempo ku ayeuna aing nerangkeun anu teu katempo mah rese dan itu kudu nembrak wae ku jaman ayeuna kan katempo abis so nya teh nembrak mah da hese nerangkeun lamun nembrak mah kan bisa terangkeun ngobrolkeun kadut jadi kana nembrak ku teh kasih da kadut mah katempo kadut jelema mah iwan nu nembrak mah da ayam domba kan nembrak anu dipencit gitu oge geus kana mencit hayam kumaha ya teh pan nu mencit hayam ayeuna mah nu mencit ayeuna mah ku tadi dan meuning maneh tadi ngagulung ka itu
gulung naon Gulung hayam kadek teh mere ningan. ira hanu Tadi ya. geus kana hayam deui wae kumaha teh kaharti teh. Kayak kumaha teh sadar ieu teh tengah. Tadi udah cek jambak. Oh iya ningan. Jangar meureun. Sadar ieu teh tengah kumaha. Jangar kitu mariet kitu. Pan tadi teh diobrolkeun teh caduk, cubluk. Nah, ieu jadi ujug-ujug kana hayam kana domba segala. Kapan ngan dohir teh euna nerangkeunna. Dohir batin ada. Dari tiba. aiteun mah nerangkeun jelema mah teu kaca pejitna teu kaca kadutna. Ayeuna hayam mah nembrak lain ditudal. Tika arti bah euy. Tika arti teh caritaan bah. Di hari kumaha? Arti ah. Geus bah. Mau balik bah.